Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu kusim kuring dihormati. Alhamdulillah urang sadaya patepang deui dina hanca anu katunda pangaosan kamari nyaeta nerangkeun rukun iman nembe 2. Hiji iman ka Gusti Allah, 2 iman ka malaikat Allah. Ayeuna simkuring bade ngabahas nerangkeun rukun iman anu nomor 3 nyaeta iman kana kitab-kitab Allah. Ari iman di mana bicara iman sadayana alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman gaib, iman teh kanu gaib. Ari goib teh perkara anu aya tapi can kapanggih. Termasuk iman kana kitabullah, kitab-kitab Allah. Naon nu kudu diimankeun ku urang kana kitabullah, nu kudu diimankeun goibna. Mana goibna Quran teh? Goibna Quran ayat 3. Hiji mukjizat. 2 nyaeta hiji goibna Quran hiji kalamullah, kadua mukjizat, katilu hikmah. Kalamullah teh nyaeta dauhan Allah. Dauhan Allah teh anu bila sautin bila harpin, teu aya sora, teu aya tulisan. Contoh sapertos kapungkur ketika Kanjeng Rasul nampi wahyu pertama surat Al-Alaq dina surat Al-Alaq di Gua Hiro. Itu di Allah ka Kanjeng Rasul teh bila sautin bila harpin. Nu pertama diturunkeun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di dieu punten pandangan simkuring mah sanes baca. Naon margina ucapkeun Iqra teh, ucapkeun ku anjeun Muhammad. Naon margina sanes baca, margi logika simkuring. Kanjeng Rasul ketika nampi wahyu pertama di Gua Hiro, kinten-kinten malaikat Jibril ka Gua Hiro mawa bor teh. Henteu pan? Atanapi mawa kertas henteu. Berarti sanes baca naon rek dibaca. Tapi ucapkeun Iqra di dieu naon margina margi kalamullah, kalam ilahi nutos entep dina atina Rasul. Mung Rasul nampi wahyu pertama saur malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ucapkeun ku anjeun Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq kalawan nyebat pangeran anu tos nyiptakeun. Walar Kanjeng Rasul ma ana biqori. Maksud ma'ana bikori di dia lain teu bisa maca, lain kuring teu bisa maca punten. Naon margina nampi wahyu pertama wala Rasul ma'ana bikori teh teu bisa ngucapkeunana. Margi tos eunteup dauh Rasul kana atina Kanjeng dauh Allah kalamullah anu bila sautin bila harpin teu aya sora teu aya tulisan eunteup kana atina Rasul nembean Kanjeng Rasul kedah ngucapkeun gitu nya ma'ana bikori sampai lengrek Kanjeng Rasul pingsan. Digubrak malaikat Jibril gugah deui Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq saur malaikat Jibril teh waler Kanjeng Rasul ma ana biqori kuring teu bisa ngucapkeunana punten lain teu bisa maca. Naon margina matak seueur di antawisna kaum kafir Quraisy, kaum jahiliyah ngahina ka Rasul boga hartos Muhammad di ummi, Muhammad nabil ummi, Muhammad ummi teh teu bisa nulis, teu bisa maca punten. Logika punten. Kanjeng Rasul lain teu bisa nulis, teu bisa maca. Tapi Rasul mah tara nulis, tara maca. Benten nu teu bisa jeung nu tara. Contoh ibarat jalma nu beunghar, nu loba sawahna lain teu bisa macul, tapi tara macul. Sok nu beunghar bere pacul, kira-kira bisa macul? Bisa ngantara macul. Sabah nu beunghar mah maculna kudaon ku curug nita. Tak Kanjeng Rasul teh lain teu bisa nulis, teu bisa maca. Naon margina
margi Kanjeng Rasul mah tong boroning nu aya soraan, nu tong boroning anu aya tulisanana, anu bila sautin bila harpin teu aya sorat teu aya tulisan Rasul uningan kitu nya. Mata pertama anu ditampi ku Kanjeng Rasul teh nyaeta wahyu pertama di Gua Hira. Itu nu wajib ku urang diimankeun keur urang nu kudu diimankeun kitabullah teh nyaeta goibna Quran hiji kalamullah anu bila sautin bila harpin teu aya sora teu aya tulisan. Naon ari kalamullah teh? Ari kalamullah teh dilalah nuduhkeun kana harti sakur perkara anu mere harti eta kalamullah. Sedengkeun kalamullah teh aya nu tersurat aya nu tersirat. Nu tersurat di antawisna Al-Quran, nu tersirat salianti Al-Quran sapertos sakur nu katinggal ku urang, nu kakuping ku urang, nu katica karampa itu termasuk kalamullah hungkul anu tersirat. Berarti sakur perkara anu mere harti itu teh kalamullah anu teu aya sora teu aya tulisan asalna sing mere harti ka urang. Matak ieu Quran kumargi lungsurna ti Allah anu teu aya sora teu aya tulisan eunteup kana ati Rasul kapaham ku Rasul dibimbing weh ku malaikat Jibril. Matak bahasana bahasa naon? Bahasa Arab. Dalamun seandaina lagi Rasul di Sunda mah tawari sayuran di dieu da bahasana ge bahasa Sunda, bahasa sayuran disesuaikeun daerah anu diturunkeunana eta wahyu di mana. Teras deui dina perkawis goibna Quran hiji tadi kalamullah, nomor kedua goibna Quran teh nyaeta mukjizat termasuk mukjizat teh Quran termasuk mukjizat nu paling istimewa nu diturunkeun ku Allah ka Kanjeng Rasul. Ieu Quran turunna secara berangsur 22 tahun 2 bulan 22 dinten. Itu disesuaikan asbabun nuzulna, disesuaikan secara berangsur. Matak ya Quran tos kahartos dina naon dina atina Rasul nu teu aya sora teu aya tulisan dibimbing ku malaikat Jibril. Matak moal aya nu bisa nurutan kana bahasa Quran. Tak benten bahasa Quran, bahkan sareng hadis benten, bahkan jeung hadis kursi oge benten. Itu goibna Quran teh nyaeta mukjizat. Nomor katilu goibna Quran teh nyaeta hikmah. Ieu nu kudu diimankeun ku urang. Naon margina? Salah sawiosna dina ayat Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun. Kami nurunkeun kana Al-Qur'an teh janten landong. Itu termasuk goib Quran. Matak nu ku urang diimankeun kana kitab-kitabullah teh punten goibna. Lain kertasna, lain tulisanana. Naon margina? Sabab kertasna mah menang pabrik kertas. Pan di Padalarang ge di Bandung aya. Tulisanana mah menang percetakan. Nu kudu diimankeun ku urang goibna. Lamun nyitakna meureunnan di toko di percetakan dicetak ieu Quran teh bener nyitakna dibukukeun. Lamun teu bener dibawa ka mana? Ka tong sampah. Berarti nu kudu diimankeun ku urang teh goibna. Goibna Quran teh kalamun qadimun la yumalu simauhu. Kalamullah anu qadim anu teu bosan ngupingkeunana. Itu goibna Al-Qur'an, goibna sadayana. Mata ketika aya kertas Quran sacuir atau salamar gular goler ku urang kedah dicanak, ku urang kedah disuhun. Ieu teh lain nyuhun kertasna, lain nyuhun tulisanana, tapi nyuhun naonna? Nyuhun ngagungkeun kanu goibna Quran nyaeta kalamullah. Itu goibna Quran teh kalamullah. Tak saur salah sawios keterangan man aroda ayata kalamallah pakro Al-Quran. Sing sah jalma nu hayo ngobrol jeung Gusti Allah pakro Al-Quran, baca Al-Quran. Maka ketika urang maca Quran arti mimiti Fatihah sampai Anas, surat naon bae dibaca Quran, minimal yakinkeun goibna Quran naon? Hiji, yakinkeun ieu teh kalamullah, ieu teh dauhan Allah. Maca Quran teh ieu teh dauhan Allah cek tadi teh saja manu ngamaksud hayang ngobrol jeung Allah pakro Al-Quran, baca Al-Quran. Teras rukun iman nomor kasaberiji, hiji iman ka Gusti Allah gaib, dua iman ka malaikat Allah gaib, tilu iman kana kitab-kitab Allah gaib. Kanu saberiji deui? Kantun tilu deui. Nomor kaopat iman ka Rasul Allah, utusan-utusan Allah. Sami iman ka utusan Allah ge gaibna.
Sok sanaos zaman kapungkur para sahabat penak sareng junjunan, penak sareng Kanjeng Rasul. Naon nu kudu diimankeun goibna, mana goibna Quran, goibna Rasul teh nyaeta nomor kahiji maksumun. Rasul mah maksum diriksa tong boroning nutos dipidamel sate acan di tong boroning tos dipidamel anu teu acan dipidamel ge ku Rasul tos maksum dijamin diriksa kan urang mah teu acan aya anu ngajamin. Nu kadua goibna Rasul teh nyaeta ngagaduhan setap sidik tablig amanah patomnah. Sidik pasti benerna Kanjeng Rasul itu ngagaduhan goibna di Rasul pasti bener Rasul moal salah. Tablig Rasul pasti nyampaikan moal nutup-nutup. Sidik tablig amanah pasti Kanjeng Rasul moal khianat pasti Rasul amanah terpercaya. Kaopat Rasul patonah kade lebah patonah ieu patonahna Kanjeng Rasul goibna patonah Rasul itu moal aya sifat kakurangan. Punten loba kan zaman kiwari anu terjebak ku bahasa-bahasa kaum jahiliyah majarkeun Muhammad Nabil Umi ngartian Nabil Umi teh Muhammad teu bisa nulis teu bisa maca tadi teh kade Kanjeng Rasul teh lain teu bisa nulis teu bisa maca tapi tara nulis tara maca tong boroning ka junjunan tong boroning ka Rasul urang boga budak leutik asupkeun ka sakola ka SD kelas 1 kelas 2 di SD teh hek cek urang teh cekolot ieu boga urang mah boga budak teh pinter ranking hiji di sekolah ngan budak urang mah pinter tapi teu bisa nulis teu bisa maca percaya moal batur boga budak pinter teu bisa nulis teu bisa maca percaya mah moal komode ieu Rasul wajib patonah moal mungkin patonah Rasul boga kekurangan teu bisa nulis teu bisa maca kade Rasul mah lain teu bisa nulis teu bisa maca tapi tara nulis tara maca sabab tong boroning aya tulisan teu aya tulisan teh soraan ge Rasul uninga. Tilu hiji iman ka Gusti Allah, dua iman ka malaikat-malaikat Allah, tilu iman kana kitab-kitab Allah, opat iman ka utusan Allah, nomor kalima iman kana poe akhir. Bahasana ge iman wabil yaumil akhiri iman kana poe akhir. Nah kumaha iman poe akhir teh? Iman kana poe akhir di dunia. Moal panggih deui jeung poe da di akhirat moal aya poe aya oge panon poe 7 bari 14 meter satu mah kitu 14 meter mata wabil yaumil akhir teh iman kana poe akhir di dunia tegasna iman kana poenan ceklek. Setiap jalma ketika inget kana wabil yaumil akhir inget kana maut inget kana poenan ceklek kira-kira jalma wani nyieun doraka moal yakin moal naon sababna ketika jalma anu rek jinah ketika jalma anu rek babok ketika jalma anu rek maling inget weh kana kumaha lamun urang nyieun doraka nyieun maksiat heg ceklek maut wani nyieun dorakana moal yakin moal wani nyieun maksiatna moal yakin moal matak ieu rukun iman nomor kalimat teh wabil yaumil akhiri iman kana poe akhir di dunia menuju awal gerbang menuju akhirat akhir di dunia awal menuju akhirat matak al mautu babun wa kullun yadkhuluha maut teh gerbang menuju akhirat wa kullun yaduhluha sakabeh manusia kulun didinya aya kulu insanin asalama setiap manusia pasti bakal menuju karena gerbangna akhirat gitu kan tadi sing emut kade mautna urang ulah disarwakeun jeung paehna jantung cau ditilas murag buruk urang mah punten sabada maut ieu aya nu maut sing emut dina pertemuan anu tipayun aya nu maut aya anu pindah mana nu maut kullu nafsin dha'iqatul maut setiap awak-awakan pasti bakal ngasaan maut nyaeta nu jasmanina teh asalna tina taneuh balik deui kana taneuh itu bagian bilatung tapi ruh mah ajalul ajal pindah pipindahan moal maut eta mah bagian balitung. Tak kurang hirup di dunia teh naon berat sabab punten sabada kahirupan di dunia teh aya kahirupan deui tadi teh aja teh pan urang teh bakal ngalaman sababaraha kahirupan kurang lebih bakal ngalaman 8 kahirupan mimiti kahirupan urang di alam arwah
dua hirup urang di alam rahim, itu katilu gubrak di alam dunia, kaopat di alam kubur tawa di alam barzah. Ayeuna urang kasaberiji di alam katilu sampai salapan urang teh kahirupan teh. Terakhir rukun iman terakhir nyaeta rukun iman wabil qadari khairihi wa syarrihi, iman kana papasten ti Allah anu sae sareng awan sadayana ti Allah, mung anu kagenep insyaallah urang dilajengkeun dina kesempatan sareng waktos anu sami. Mudah-mudahan pertemuan ieu cekap sakitu, mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunana, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.